siapa teh nyanyi nggak gitar doang lah. Tuh bisa sebenarnya kan hayang. Aduh, aing mah geuning. Bisa nggak gitar tapi itu bisa nggak lagu ya teh. Sok atuh main nyanyiina. Urang lagi gitarana gendrengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang ieu teh? Waalaikumsalam, brother. Ayo di pagawean di imah urang teh duh. Bingung orangnya geus dilai di lembur ya can. Mangkat bingung pegawaian sarua. Kumahanya atunya. Mending aya nama ngopi nongkrong mah lah. Damba kesel geuning da. Emang lieur sih pikiran mah. Geus we ayeuna mah, maneh kan lapar tuh maneh, lapar tuh. Lapar sarua urang ge lapar. Urang boga ide ya. Mending kene urang kan boga sangu ya di imah. Mending song ngasakan kangkung bae ta. Kangkungna aya di wautun ta. Cuman kangkungna melakna teu dina taneuh, melakna dina pot di caian ta kitu. Dina taneuh, Lain dina taneuh. dina naon tuh? Dina pot tapi di caian. Emang bisa ya ro eta mun teu kana taneuh? Bisa ngaranna teh ting kangkung naon lah. Ngeunaan teh nu kitu mah beracun kena. Moal. Urang sieun karacun. Hidroponik lain, saapa urang mah nu kitu mah kangkung hidroponik euy. Kangkung panik. Kumaha panik teh karek kadenge urang mah. Ceuli teh kumaha sih? Eri Aisyah ih. Mah boga ceuli teh tara dipake. Kumaha sih? Da teu apa ih nu kumaha panik teh. Hidroponik. Geus ulah ngarobrol wae, mending mah ayo langsung tepo. Eta kangkungna di kebon wautun. Engke langsung diasakan bae. Pokona mah dijamin enak eta moal aya duana. Ayolah geus gaskeun. Geus atuh ayolah. Lama masih kena penasaran nu kumaha sih hidroponik teh. Geus ena mah kita tempo we hayu lah. Wak. Pak, Ya tadi ya kenangan iya Wak hidroponik. Kesel ye. ayo tadi jojo teuing kumaha sih? Ieu kebona ieu wautun ieu. Oh geus nepinya atuh. So atuh gara buru-buru tanyakeun cenah lapar ih. Ah kumaneh we urang era euy. Geus nya urang kan mana nu wau tadi nanyakeun cenah eka wa atur. Kumaha atuh? Meni riweuh, sok guru kumaneh hayu maju ayeuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Recep. Salam. Duh kamarana ieu. Ieu teh. Ieu ieu teh. Saur nama lapar geuning barudak teh. Lapar. Hoyong neangan hidroponik. Hidroponik. Hidroponik mah teu aya ge hidroponik. Iya, hidroponik cenah. Hidroponik cenah. Tadi ge hidroponik cek urang ge. Maneh we ceulina eta mah teu ngadenge. Hampura da dedengan urang mah hidroponik tadi teh. Hidroponik nya ta ieu mah sanes hidroponik ta ieu mah biasa tanaman kanggo tanam taman ta ieu nu dicebora. Oh, sugan teh anu kari hidroponik teh. Eta si eta kumaha sih? Hidroponik itu kumaha? Wanteu. Si eta sugan teh geus terang tadi teh. Yuk geus we lah ulah loba ngomong. Tuturkeun we si wautun yuk. Hayang apa hidroponiknya ayo tapi dah hidroponik teh can jadi barudak ieu mah sekarang diajar oh begitu. Nah, saya teh jalan dia. Dak ieu teh tanaman hidroponik. Naon sababna hidroponik? Hidroponik teh nya ieu mah secara garis besar mah we wungkul. Tuh melaknah teh dina taneuh. Jadi Oh, itu tinggal ya ngambang. tuh tanamanana dina cai. Nah, cai wungkul. Ieu jenis tanamanana tanaman kangkung. Itu tanaman kangkung teh bisa diolah jadi makanan anu bisa nyehatkeun kana badan. Nah, ieu kangkungna kan seger kangkungna. Nah, sok cobaan ku aranjeun diosengnya.
Iya sakya. Tos we lah cekap wa sakieu ge. Jo. Ya wa. Masak we lah. masak. Enak guys beunang kangkungna ek di kumaha ieu kangkung hidroponik teh. Pandi oseng tadi ngomong naginan. Tidak urang teu bisa ngosengna. Dua orang ge euy. Kumaha tuh? Mana bisa teu? Bisa lah, Cenah. kenyakeun ka mah urang. Cenah baheula maneh Chef Juna ge nyungkun. Wah, bener euy. Pak ieu geus menang ya buru atuh cenah ek dipasak, dioseng. Buru tuh orang lapar ya. Kalau tuh orang minta resep pula ke mau orang euy. Lejig. Sok buru. Teh kan mah di dieu teh. Iya ya. Dijamin ya mah masakanna paling enak. Ya orang geus menang resepna ya ti mah urang. Dijamin ya mah masakanna paling enak mungkin. Bener Yan. Cik nempo orang resepna wae. Cengek, garam, gula, bawang, cabe, tomat, sauri. Tah cengek mah. Tah atuh cengek mah loba di kebun urang barudak euy. Atuh air loba mah toko sineangan toko si barang beuli kena low budget. Da urang kan low budget geuning. Hayu atuh cang teangan. Barudak ye cengek indung urang ieu. Sok ngala, sok. Bara hiji Arep lah kumaha maneh we. arasak ya anu harejo teu ngeunah. Sok we bae lah. Ih anu beureu mah aramis. Ya aku cengek amis. Ih, geus loba teuing ieu. Manya cengek amis. Cengek terus nanti Tomat, tuh tomat. Tomat aya tuh di indung Ah, urang nu mah barem. darajin, indung urang mah. nu baleureum nu kieu sok aramis. Hiji tomat mah cukup. Hiji. Duh asa amis euy. Duh asa ngeunah euy. Ieu nu kieu ngeunah mah di purak atah. Rek ngasaan mah nu ieu ye. Wih, jiga bencing euy. Nah, ami sok. Asom anjing. Sia malah dipurak atuh. Pugu ya atuh da. Jiga bencing uning. Ini kieu pisan sugan teh amis. Asom malah mah. Sakitu anu alaeun mah meureun garam nu kitu mah aya di imah ge. Atuh buru yo bisi gaskeun lapar kaburu-burit. manten ya. Assalamualaikum. Duh, tah masak kieu. Tah ieu kangkungna geus meunang ngumbah ya dak sok. Lu metung kieu. Nah ieu mah euy. Siap Enak pokona mah. Ieu bumbuna geus bener sep ti Awas mana nya. yan? Kita bisi teu ngeunah sep di indung mana Yan? Bener lah. Guys. Heueuh ke sore-sore kieu tah dar kangkung keteh lapar sarua. Oi guys, sudah jadi nih. Asak Asak euy. Oh, teteh. Barudak euy, barudak. Kejo mantap ya mah tayan Ayo, euy. Be mah tabe. Kopi teh moy apa mah kangkung teh hidroponik. Panik banyak hidroponik. Bener sok asaan ngeunah sia. Cing Dia racikanna asaannya. racikan indung ngasirian. Mil atuh tong lo kabeh teuing. Anjing ngundang. Ketik ewang euy. Anjing. Kamar pisannya mana ya? Anjing. Pati sore anjir. Hmm.